Dicaritakeun Arjuna mangrupa putra bungsu ti Prabu Dewanata serta Dewi Subadra, putri ti Busadewa Karajaan Surasena. Aranjeunna geus kenalami dugi aranjeunna boga rasa cinta nu sarua. Tapi Dewi Subadra teh teterangan yen Arjuna teh cinta ka Dewi Subadra jeung sarua oge teterangan Dewi Subadra gaduh perasaan anu sami. Sameme Sintana dicipikeun kaburu aya tugas ti karajaan anu teu tiasa ditinggalkeun. Nu tungtungna Arjuna sareng Subadra dipisahkeun nepi ka sababaraha taun lamina. Dugi hiji poe Subadra ngadangu warta yen Arjuna dijadeukeun sareng Drupadi. Saatos ngadangu warta Subadra gancang ngirir ka karajaan Indraprasta kalawan rasa keheul ka Arjuna. Tapi Subadra datang ka karajaan ku cara anu bener, sebab anu dijodohkeun jeung Arjuna teh babaturan sorangan, nyaeta Drupadi. Anjeunna kacida bageurna jeung waktu Subadra ka karajaan oge ditampi ku pinuh bagjaan. Drupadi sibuk iinditan kaluar istana. Nah, ti dieu aya kesempatan Subadra sareng Arjuna teh papanggih nepi ka aya obrolan jiga kieu. Kumaha kaayaan Dinda di Madura salami ieu? Dinda ka dieu bade nyungkeun penjelasan ti anjeun, Arjuna. Penjelasan naon Subadra? Abdi ngadangu warta yen Arjuna bakal dijodohkan serta bakal nikah sareng Drupadi. Jelaskeun nu sabenerna Arjuna. Di mana Dinda terang warta eta? Teu penting warta eta ti mana, jelaskeun nu sabenerna Arjuna. Arjuna nyaritakeun sakabeh kajadian anu tos kajadi, nu tungtungna aya kaputusan yen Arjuna sareng Drupadi teh kudu dinikahkeun. Tah sapartos eta caritana abdi hampura Subadra, abdi hampura. Drupadi emang jalmi anu amis budi, cerdas, geulis, ratu jeung permaisuri, anu dipikaresep ku seueur jalmi. Kanda cocok sareng Drupadi. Dinda tong nyarios siga kitu. Kunaon Kanda? Yen sabenerna nu Kanda bogoh nyaeta Dinda. Subadra netep panonna Arjuna ku pinu kaseriusan, tapi tetep wae eta cipanon teh eureun ragrak di pipina Subadra. Lalaki nu salami ieu dipika cinta ti baheula ngungkapkeun parasaan ngantos telat sabab Arjuna geus dijodohkeun sareng Drupadi. Nah Kanda apal Dinda bogoh ka Kanda salami ieu. Dinda satia ngajaga perasaan, tapi Kanda ngahianat. Geus jadi syarat Kanda pikeun menta hampura ka Dinda. Subadra taya daya ngalawan dirina sorangan. Subadra salaresna kaduhung sabab ninggalkeun Arjuna. Dinda rek indit Kanda. Dinda moal datang ke istana deui. Subadra singartos tina kaayaan kieu. Kanda oge teu bisa ngalawan aturan ieu. Subadra naon anu kudu ku Kanda pigawe? Dangukeun manah Kanda sapertos Dinda ngadangukeun manah Dinda. Nepi ka Dinda wani dokap ka istana. Arjuna cicing, anjeunna teu mampu ngomong nanaon deui. Dinda pamit Kanda.